segan we nyimpen si tali. Si belek es di luar, pasien di bawah kelong. Ih, kelong kecil kan si belek. Kayak motor. Gawean baik itunya. Masa Allah eta si belek mata poe geus nyorot can hudang keneh bae. Kabina-bina amat. Kumaha teu dek rezeki jararau kos kitu. Si budak bener-bener nya. Wah, jalan. Sial dangkalan si aing main ganggu biker HS. Enggak dah sia aing datang mensiram bae setan. Naonan sia? Atuh sia ngaganggu aing biker HS. Sanu ngaganggu kampret. Atuh sahade itu jauh sahade di dina ge. Ngalindur sia mah setan. Woi, ngalindur kumaha jing? Wih, motor aing ka mana ubur? Wih kubur, motor aing ka mana? Atuh fokusnya dan di mana belek? Berarti gua turun di dieu. Sia bego pebelon motor dan di luar. Waswahan aing aya nu maling ubur. Ubur, tolongan ubur. Aduh aing. Motor aing hiji-hijina eta ubur. Enggak ustad balik jelek, nyareat itu tongkeun. Oh, kitu mah kan biadah doang ieu nu maling motor aing. Coba aing ngosep balik heula lah. Assalamualaikum. Mamangnya ada? Ada di dalam. Kamu mau ada perlu sebentar? Ya udah enggak apa-apa. Abah. Bang. Ya. Tuh ada tamu. Ya, suruh apa dia bela? Duduk dulu aja di sini. Duduk dulu aja ya. Aya naon deui bae lek, belek jauh-jauh ti kadu ka dieu. Aya perlu naon deui coba ngomong. Mang dek minta tulung. Minta tulung naon? Minta tulung motor. Motor belek. Tulung naon motor? Kunaon motor aku naon? Motor, Mang, motor. Wah, motor aku naon ngomong nu bentes ulah wae nu bener ngomong. Motor belek, Mang, aya nu maling, keur peuting. Astagfirullahaladzim lek, sia banda hiji-hijina aku meleng amat jeung bisa leungit kos gitu. Keuraha eta leungitna? Keuraha coba jamaraha coba. Poe naon? Keur peuting belek
Dek HS mah eta motor aya keneh, giliran udang HS, motor geus eueuh. Laju kuari belek hayana kumaha eta motor. Atuh maksud belek mah pangtongkeun sugan we kapanggih deui saha nu nyokotna, make baskom tah naon tah. Yes, siapa bus kampas mah aing dukun gitu. Bisa mulak-malik mobil lagi dukun itu bikuta bogogeun. Geus kuari mah mun ku yang dibere cai balanya. Kakak coba bocek aja. Joko bere cai balanya. Bismillahirrahmanirrahim. Plok kuda plok asal nyaplok ulah kapok. Heh, yo, inem musya. Beakeun. Beakeun geus. Beakeun. Caina. Insyaallah mun caina sebeak mah. Insyaallah motorna beunang deui Mang. Alai sia moal aus deui emang rok apa nyon do moal. Teu nya aing tadinya Allah mah. bakal kapanggih deui gitu. Cok macaprak kadang-kadang ieu ustad. Ya terus kumaha tuh ieu belek? Pada kieu lek, ai barang geus leungit mah nya ngaranna ge eta mah tatip-titipan ti Gusti Allah ieu ai dunia mah. Ai urang mah hanya guna pakai. Mun misalna belek atuh hayang balik deui, eta mah Allah alam kesaning Gusti Allah. Yang penting belekna ieu kuari ieu, awak belekna ieu, asana awak belek ieu salat isok. Tilok Mang, Tah. Subuh sok kaberangan. kekurangan bae. Atuh dia apalagi subuh kaberang pada mana keluar mah kieu mamang mahnya cuma mah dukun lain ya ustad ge lain hanya bisa mere nasehat ka belek hirup belek leuwih nu bener deui laju parentah Gusti Allah ku belek jalankeun salat 5 waktu bener belek majing kamari masalah awewe kuari masalah motor leungit eta awak ku hangseur amat jing geus kuari mah benahan awak insyaallah mun belek bener lurus insyaallah rezeki mah ku bakena jareup geus kuari mah balik ai mah balik bae geus insyaallah dunia mah nuturkeun kapanggih deui Atuh Mang belek pulang. oh dilakukeun ngomong ya ya. Neng Tari, ka mana? Tek mantuan si Munel ngarit. Abelek ngilunya. Tek naon bapak piluneun mending dek mantuan mah. Atuh ke ku abelek dibantuan tenang bae. Ayo teh nek milu mah. Sia tadi mama masih belek. Nyaho tah si belek dek mantuan cenah. Tah sia mantuan mah. Tah aritan hancaing ka beta. Tuh bener sia ngaritna. Tuh bener belum jadi arit euy. Lebok dan yuk.
padahal mah belek bergalau ya motor belek leungit neng. Pan bisa. Oh ditenen di saung. Iyalah mau bae nu dana. Tapi lestein lah motor leungit asal ulah neng tari be nu leungit. Ade ge motor sia leungit. Deuna babalaguan motor teu di luar. Neng nyaon teu ieu naon? Are, Nyaon teu bedana pare ge jeung belek? Teu nyaho. Ai pare mah teu bisa hirup tanpa cai, ai belek mah teu bisa hirup tanpa neng tari. leh jae eta pare harirup ucayan. Ladek tari sia dirayu ku si belek. Ih gandeng nini sial dangkalan, tanya aing keur usaha meureun. Usaha mah di pabrik nyer duit. Tari munel leren segi. Tak ke eski karo maem. Ngaso sek keneh. Coba tari ngomong naon tuh si Neng Tias, eng teu ngarti. Teu nyaho itu kosna mah tita dahar jamur rantang. Ih, manya. Oh tuh, iyalah. Aing kebeneran geus lapar ya. Iho tuh hayu. Woi, aing mau tawaran gitu. Oh iya Rene ayo. Nah, gitu jing. Aing ge pan hayang dahar. Aduh Neng, sering-sering bae Neng nganteran ka kanan. Atuh Bayu nek neng rezeki ge ieu masalah saya. Wes ayo. Bangkrut munel ngebeakeun hayang unggal poe bae mah. Wes rasa ribut ayo mangan ayo. Kene. Iya ayo. Iya. Mantap. Beneran amat nya, lapar, iya teu ran. Neng. Semoga rezekina Neng. Amin. Bangkrut lah dibawakeun unggal poe bae mah. Dadek sia. Udah ribut baik sih, gahar. Coba si Duk kalau deket aing ge bau mbe. Ulah sok nyeun emosi si munel bae sia, belek. Kumaha emang geus jadi tuna bau. Oh, serasa putra maaf ya. Jalali dongo ben berkah. Cai. Terus sama nih dia. Alon-alon tuh, Bu. Aing mana gelasnya? Lah sia minum amat. Siapa ulangin tuh? Cuma telepon aja hayang minum. Iki wong loro kira ora iso bosen jame ngono wong loro kori. Munel masa aing minum pakai kos ieu. Tega. Ibae lah gelasnya. Satu ieu uyuh pula. Ih jorok. Wes jorok ora sopan iki nek wong Jawa ora entuk ngono kuwi. Duh, geus lah munel aing mah geus leueuh. Asal suara motor aing eta. Woi. Sial dangkalan eta motor aing sia. Deges ya, atulah jati aing.